Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng sadayana tepangkeun deui sareng simkuring Punrian Aprilana Putra dina program Warta Sunda. Sababaraha warta nu lebet ka redaksi Sunda nu badis didugikeun dina sababaraha menit kapayun. Pamirsa, nyanggakeun ibar selengkapna. Pamirsa, hujan gede ditambah ku gorengna sistem drainase nyababkeun banjir di sababaraha titik di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat sore. Cai banjir nu ngagenang di jalan nyababkeun sababaraha pengendara motor ragrag komo nepi ka kabawa arus cai nu deras. Motor-motor kabawa ka handap kieu. Aduh, ieu kumaha Lembang. Kecamatan Lembang ieu, cek salah saurang warga. Ieu mangrupa detik-detik waktu sababaraha pengendara motor kabawa arus banjir. Tutupan jalan pas hujan gede di Jalan Maribaya, Lembang, Jawa Barat. Sabaraha pengendara nu ragrag kaciri keur usaha nyalametkeun motorna tina arus banjir nu kacida derasna. Banjir oge ngagenang di kawasan Pasar Panorama, Lembang nepi ka satinggi 1 meter. Nu nyababkeun jalan teu bisa kaliwat ku kendaraan. Salian ti hujan gede, banjir nu ngagenang di sababaraha titik di Lembang ieu oge dipicu ku gorengna sistem drainase di eta kawasan. Pamirsa, hatur nuhun kana paratosana simkuring Rian Aprilana Putra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.